Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamiarsa, patepang deui sareng simkuring. Wasta pun Melani Julianti tina acara Wacana Warta acara ayeuna. Warta anu baris dipidangkeun poe ayeuna nyaeta program pamarentah ngeunaan keluarga berencana. Pamiarsa, pamarentah terus narekahan pikeun ngarojong program keluarga berencana pikeun masyarakat. Anu dilaksanakeunana oge ditandeskeun dina hal KB jeung atikan kasehatan reproduktif. Pamiarsa nyanggakeun liputanana. KB mangrupa gerakan pikeun ngawangun kulawarga sehat jeung sejahtera ku cara ngawatesanan kalahiran. Direncanakeunna jumlah kulawarga anu bisa dilakukeun ku cara ngagunakeun alat-alat kontrasepsi atanapi kontrol kelahiran. Contohna nyaeta pil KB, kondom, spiral, IUD, jeung sajabana. Warga Kampung Cibuah 70% antusias pisan pikeun program keluarga berencana. Kusabab warga Kampung Cibuah sabagian geus nyaho manfaat tina program KB eta. Salah sahijina nyaeta nyegah kakandungan anu teu dipikahayang. Ayeuna simkuring tos kasambung sareng sari nu aya di lokasi. Ngahaturkeun nuhun ka Melani nu aya di studio, wilujeng sonten pamiarsa, tos kasambung sareng simkuring sari Komalasari menuju di lokasi. Di dieu simkuring atau sareng Bidan Maswati anu bade ditarosan saputar KB. Wilujeng sonten Ibu. Punten ngawagel waktosna. Faktor naon wae nu jadi pengaweruh pikeun KB? Kanggo ngatur jarak kehamilan, kanggo meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terus supaya si ibu ada kesempatan untuk mengurus anak. Terus anu terakhir nyaeta kanggo kehamilan yang anu tadi inginkan. Pami teu cocok KB naon dampak nu bakal karasana? Dampak nu teu ieu efek samping dari KB itu beda-beda nya. Aya tinupel otomatis efek sampingna aya mual, pusing, upami suntik biasana head tidak teratur atau ngadarah wae. Upami anu di IUD biasanya nyeri perut bagian bawah, kemudian seueur keputihan. Terus naon bae jenis KB? Ada KB sederhana, ada KB metode jangka panjang. Kalau metode KB sederhana seperti kondom, sistem kalender. Kemudian ada KB sistem jangka pendek seperti pil. Kalau KB jangka panjang seperti suntik 3 bulan, kemudian IUD, implan. KB naon wae anu paling aman digunakeun pikeun ibu? Ya, sadayana KB aman ya, tergantung misalkan kebutuhan ibu sareng keinginan ibu. Jadi semua KB aman, tapi tiap KB masing-masing ada efek samping. Terus kumaha aturan nuang KB pel? Kalau misalkan kalau upami santos melahirkan berarti minum pelnya 40 hari setelah melahirkan. Upami pel atos head berarti santos beres head baru minum pel. Tergantung jenis-jenis pelnya ada menurut hari. Terutama kalau sudah melahirkan 40 hari setelah melahirkan baru minum pel. Ngagunakeun KB teh wajib atanapi henteu? Ya, kalau misalkan dikatakan wajib henteu oge nya upami misalkan, tapi kanggo demi ngejaga kesehatan kedah terutama upami ibu-ibu anu tos seueur murang kalihna eta kedah pisannya, atau ibu-ibu anu gaduh panyawat anu berat. Jadi metode-metode KB anu cocok harus dipilih, makanya harus konsultasi sareng bidan atau dokter mana KB anu cocok. Simkuring ayeuna tos aya di wewengkon RW 8.
sareng narasumber. Punten Ibu ngawagal waktu. Ibu di lingkungan kinten-kinten di RW 8 seueurna nganggo KB jenis naon? KB suntik kebanyakan. Ibu dupi di RW 8 seueur keneh teu nu teu ngangge KB. Kinten-kinten aya 30%. Naon pentingna keluarga berencana pikeun masyarakat? Kanggo ngajarankeun kehamilan supados ibuna sehat, anak terawat, 2 anak cukup. Buat turun. Sami-sami rek mangga cintaane. Sakitu wae laporan ti Simkuring diuwihkeun deui ka Melani nu di studio. Hatur nuhun kasari nutos masihan informasi. Pamiarsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, wilujeng patepang deui sareng Simkuring dina acara nu salajengna. Hapunten samudaya kalepatan, rek meuli jepit kalah meuli calana, abdi Melani pamit dadah sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.